Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sadayana sapengacara abdi Ardi Arianto di Warta Bandung. Warta dikeun ieu nyaeta ngeunaan tomat momotaro nu dibudayakeun di Lembang. Tomatnya beda-beda tuh rea rupana. Di sagedengan tomat nu ilahar dijual pasar tradisional kiwari aya tomat nu beda teh nyaeta tomat momotaro. Eta tomatnya dibudidayakeun ku patani Lembang tur di erong boga pangaji anu mahal. Tomatnya salah sahiji bumbuahan anu ilahar dijadikeun bahan sayureun atawa sambeleun. Patani di Desa Lengensari Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari kerceyah ngabudidayakeun eta tomat momotaro. Eta tomat momotaro teh mibanda pangaji nu kawilang mahal batan tomat lokal lantaran kualitasna nu panjur. Hasilnya bisa dipanen 3 kali dina seminggu. Orang langsana panen muku tomat momotaro teh henteu bisa sagawayahna. Kudu liuk kana aturan. Sangkan bisa awet tur pangaji bisa tetep unjur. Pon kitu deui dina ngurusna leuwih bangga batan tomat nu ilahar aya di urang. Mantap moal aneh upama harga eta tomat teh kawilang mahal. Eta hal diebrehkeun ku salah saurang petani tomat momotaro di Lembang. Dibandingkeun jeung tomat nu ilahar teh momotaro katangan beda boh tina wanguna boh tina rasana. Pon kitu deui dina hargana nu leuwih mahal. Harga tomat momotaro bisa nepi ka 20.000 dina sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Sakitu wae warta titin kuring. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.